tapi aya nu maca Quran haram ketika aya jelema keur salat Allahu akbar jahar atau sir. Jahar maghrib isya subuh, sir lohor asam Allahu akbar lohor. Bismillahirrahmanirrahim. Aya di sisi maca Quran a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Yasin itu keur salat haram maca Quran, lain maca Quran haram gandengna mah aswis eta siga hade urang aya nu salat maca Quran gandeng macana dilagamkeun deui Bismillahirrahmanirrahim haram termasuk ngaganggu nu sare dina waktu sare bulan Ramadan kan waktu teh eta teh urang teh sangat diperhatikeun maghrib tas maghrib langsung isya tas isya langsung taraweh tas taraweh perlu istirahat sebab mungkin jam 2:30 atau jam 3 udang berarti perlu sare ngaji Qur'annya na awong-awongan saat batur istirahat haram lain mengajar haram lantaran ngaganggu batu cak tatangga aduh teu budak bener ge tadarus atupan aing waduh ieu engke kudu hudang deui coba cak awewe mah bu aing mah nya salaki sok yang diladenan heula nya engke mas lebih berat awewe mah lebih berat. Masya Allah, ke jam 2 kudu hudang masak. Aja eta gandeng bae di masjid baca Quran. Haram eta kos itu teh. Masya Allah ya waktu-waktu teu meunang. Naila wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Subhanaka inni kuntu minal wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wa idza quri'al Qur'anu lan tatkala den baca Al-Qur'anu Qur'an fasami'u lah maka ngarungwakeun sira kabeh lahu kana Qur'an atau kadua Qur'an wa ansitu bisa kena bisa kadua wa ansitu lan pada nengleng sira kabeh anil kalam ya ada saking rarasan la'allakum manawa sira kabeh turhamuna iku den ngolasi sira kabeh nuzilat dan turunkan ya ayat fitarkil kalami fil khutbah ing dalam ninggal rarasan dalam khutbah wa ubiru anhalan dan ga ibarat apa anha saking khutbah bil qur'ani kalawan qur'an istimali alaih kena ngawangkune khutbah ingat tasa qur'an wa gilalan dan ucapakan apa fi qiraatil qur'an mutlaqat ing dalam maca qur'an halam mutlaq. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Wallahu a'lamu bimuradi wazkur lanun eling sira Muhammad rabbaka ing pangeran sira pinafsika ing dalam ati sira sirra
gesain dalam jeratu tabarruan ale DP tadalulan tegese DP wakifatan lan ale wadi khofad minu tegese wadi minhu saking arab wa fauqa siridunal jari lan ing dalam sadurunge londunal jari ada orang ana banter minal qawi saking ucapan naikos dan tegese sedengan bainahuma dalam antarane sir dan jahat bil gudwi dalam isuk-isuk wal asalan pirang sore-sore ay awailin nari wa awakhir tegese pirang-pirang awal awan dan pirang akhir awan pirang-pirang akhir nahar lan ajana siragabe minal ghafilin ikut tetep saking kang lali kabeh an zikrillah saking zikiring Allah. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Wallahu a'lamu bimaradi satuhune wong akeh kang tetep ing dalam sanding pangeran sira Muhammad al malaika tegese pirang-pirang malaikat la yastakbiruna iqrana sarombong ya alladzina yatakabbaruna tegese sombong ya alladzina an ibadati saking ibadah ing Rabb atau Allah wa yusabbihuna ulan pada ngabersihkeun ya alladzina hu ing Allah yunazzihuna wa ma la yaliku bi tegese ngabersihkeun ya alladzina ing Allah saking barang kang ora layak maka lawan Allah walahu yasjuduna lan qad Allah pada sarujud ya alladzina kabeh ya khusunahu bil khubi wal ibadah tegese nangtukeun ya alladzina ing Allah kalawan DP lan ibadah fakunu mithlahu maka ana sadaka baiku mithum umpamane alladzina fakunu mithlahu maka ana sadaka baiku umpamane alladzina. Quran teh mukjizat Al-Quran lain di zaman Kangjeng bae. Terus selama Quran ayat berarti mukjizat ayat. Ketika orang mendalami Al-Quran tina segi pembacaan makharijul huruf can karasa Quran. Ketika kurang diperdalam makna-makna can karasa mukjizat Al-Quran can karasa. Ketika ku urang diasupkeun ka sanubari dipake ku urang mulai aya getaran-getaran jeung aya cahaya maknawi anu asup ka jero hate urang anu reaksi jeung efekna ka awak mulailah di dinya nyana dibere keyakinan ka Gusti Allah. Ketika terus manehanana beribadah ka Gusti Allah melalui Al-Qur'anul Karim dengan pembacaan anu maher maknana kunyana terus disilulupan diperdalam dibaca dihartikeun diamalkeun dibongkar makna mulai makna huruf kemudian makna rahasia katempo agung luhurna Al-Qur'anul Karim mulai ibadah pinuh ku keyakinan Al-Qur'an teh karasa mukjizatna lantaran ketika aya awewe ditanya teu daekeun bacakeun Quran a'udzubillahi minasyaitonir rajim
Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitu Kang Pendi, jangan berpisah engkau harus ada di sampingku. Tanpa engkau hidupku hampa. Aduh, Masya Allah. Paham. aku serahkan diriku untukmu. Segala-galanya adalah untukmu. Terasa jika engkau ada di sampingku dunia sejuk. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Wah raja siapa? Tidak terasa terik matahari kalau mataku memandangmu, terasa sejuk luar biasa. Tanpa payung tetapi cinta sudah memayungiku. Waduh. Pohara eta idh qala Yusuf ngamuk. Lain lalagat. Aya jelema ka urang, Nek ngahurupan urang 40 ulah 40 1000. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim hamim hamim. Mal dibacakeun ku aing terus. Tama kudu ijazah ka aing make sapi. La aglibanna anna wa rusuli. Wah, langsung. Tiup. Puh. Munti itu ngajengkang urang. Beres. Dua di antarana. Lolobana urang nu ngajengkang. Mujizat. Mujizat Al-Qur'an lain lalagan. Masya Allah karim. Emang kuari eueuh kitu seseorang anu masih kene ngarasakeun mujizat Al-Qur'an ambalah ya loba kene. Anu lamun ditunjuk cak ngaguling jelema. Quran teh mukjizat. Boho al-mujiz. Diganjar dibacana bakal ngapeskeun ka musuh. Kamari teh diulah demo teh seluruh polisi ngalarang demo. Polda mana nu ngamenangkeun demo? Kapolres mana nu ngamenangkeun demo? Polsek mana? Anu jelema hudang sorangan, deuk kumaha tuh? Teu dibayar teu naon berangkat gue mau kabeh, lamun lain mujizat mal bisa. Di Ciamis lempang ka Jakarta lamun lain mujizat Al-Qur'an nempe modar gana. Ye, bagu bah gitu. Bae. Di dia lempang ka Serang bage. Kitu wana tuh je Bang Wahab parang sana lamun lain kasorot ku mujizat na teu karasa. Ai eta nya boga himmah anu tinggi. Boga himmatul aliyah anu tinggi lempang di Ciamis. Eta di Padang. Di Padang teh lamun laut mah nya ge lempang ka dieu. Ngan kulantaran aya laut naik mobil teu meunang kapal udara disewa ku nyana. Lamun lain gagahna mujizat banyak nyewa kapal atuh. Neuk nanaonan nyewa kapal. Breng ka Jakarta tak gagahna mujizat lamun hayang nyaho kos kitu. Gagahna mujizat teh kos kitu. Tanpa ditita-tita sanajan nyana ngomong, apa-apaan cek kau pada datang ke Jakarta ngapain cek jana ngapain? Ieu mah berangkat teh atuh ditira ku Quran berangkat. Maidah ngamuk. Masyaallah. Mantak cek singko di Jakarta itu si Ahok apa-apaan bawa-bawa maidah maerot ke dibawa. Tolol deh singko. Kalau maerot, iya jangan bawa-bawa maidah kayak ceknya nama jelema meureun maidah. Al-Qur'an, ya Allah ya Rabbi. Al-Qur'an teh lamun geus gabuk ulah sa-Qur'an kakarak saayat. Nu batak waliullah boga keyakinan. Urusan pae lain deui, urusan pae mah ajal. Ajal teh mah urusan anak perang teu perang pae, demo teu demo pae urusanana. Dahar teu dahar pae. Soeharto moal beak 7 turunan modarnya. Ibutin pae. Atuh komo sia RT teu boga naon, modarnya sa siapa? Tarahe.
sugi ge pae sugi pae artinya parae ulah diukur ku urusan berjuang perang ulah urusan anak urang teh neangan ridho Allah hudang kabeh mukjizat hudang mukjizat moal katahan kajen kumaha ieu can sakumaha mukjizat Al-Qur'an masih kene ngendek di jero masih kene ngendek teu kudu dititahan nang saha urang lembur atuh demo nang saha ditahan jauh ditahan oh ditahan kan nanya dok mau pada kemana mau ke Jakarta ngapain demo ikut hei siapa yang mana udah tahu siapa pokoknya gua ikut sono siapa boga modal gua gak usah tanya modal gua pokoknya gua ikut aja ke sono ntar lu kalau ditanya sama polisi ngapain ke sono enggak polisinya gua gemlang dah eta nang saha ngomong gitu coba ayo urang lembur teu nyaho naon lamun polisi ngahalangan paeh di dinya polisi ulah disangka paehna ku eta budak ku mukjizat modar sia polisi ge mukjizat lamun geus ngamuk masyaallah gunung diangkat atuh pan cek Fudal bin Iyad ditanya we kiai ari nu ngaran wali kumaha nu ngaran wali mah lamun nyana nunjuk sesuai jeung tunjukna lamun cek nyana ngaler cek nang hidung ngidul eta wali oh eta kos kitu kebeneran ki Fudal bin Iyad ngageserkeun kopeahna ieu set gunung miring gunung cek jaran kota eta deung ngabuktikeun bahwa nyana wali itu gunung miring cek dikeun deui wah lempeng deui wali eta teh kudu hese-hese wali mah kulantaran nyana teh teu percaya ka wali kehebatan wali dibuktikeun ku Fudal bin Iyad. Nah, eta teh naon mukjizat Al-Qur'an aya di dirina. Mantak di zaman sahabat teu kahartipan Kangjeng geus eueuh, tapi ieu seperti aya bae. Sebab naon sakecap nyata Sidina Abu Bakar Siddiq, Sidina Umar, Sidina Utsman, Sidina Ali, mukjizat Al-Qur'an empet. Ku hari urang lamun bener-bener maca Qur'an, kemudian maknana dihartikeun, terus ditelusuri rahasia-rahasia bohong. Atuh ieu nu matak jelema wali bisa hibar ka Mekah hayang ka Mekah set mukjizat Al-Qur'an yang lain mukjizat atuh bisa datang ke Mekah yang balik deui ka dieu teu bisa cenah ieu pan aing hese tadi mah kikituan aing bisa hibar bareng datang ke Mekah wah asa da ditangkap askar aing geus eueuh ye aya gangguan nyana cerik nyana ka Baitullah sebab ketika nolna kaganggu atuh teu bisa hibar deui toy eueuh loba jelema anu bisa ka Mekah teu bisa balik deui loba ngan eta teh keur diwarah ku Allah aya naonan tak kaganggu kenya na ciri-ciri awak kapanggih deui sat hiber deui masyaallah urang lamun nyata kehiberan kitu resep asa hayang masalah sia hiber ke anu nembak cek pajar menek peking meureun sia mah atuh lain hiberan cara manuk set oh tuh Haji Pendi keur hiber tembak lain kitu masyaallah ieu mukjizat nah nu mantak hiji teu meunang dicekel ku nu junub dua boga wudu teu boga wudu teu bisa nyekel Al-Qur'an teu bisa nu head teu bisa ya Allah ya Rabbi aya larangan sama mukjizat nah ieu nu mantak di ayat turun ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun wallahu a'lamu bimuradi ayat tadi turunkeun dina ngalarang ngomong ngalarang ngobrol ngalarang berbicara fil khutbah dina waktu khutbah lantaran harita orang Arab teh ketika khutbah teh ieu nyana ngobrol-ngobrolkeun urusan perdagangan, urusan kahirupan. Keur khutbah teh bisi, maka turunlah ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Nu matak dibahasakeunana Al-Qur'an padahal mah khutbah lantaran di jero khutbah teh aya Qur'anan cek sakaol mah Quran secara mutlak kok. Aya deui jelema keur salat. Urang Arab di Madinah. Begitu keur salat ngarobrol. Nah eta ngalobrol teh ngaganggu kana salat.
maka dicarekan ku Gusti Allah turun ayat ieu wa idza quri'al Qur'an pan keur salat teh baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Quran surat kadituna Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas Quran eta teu meunang anu ngomong mantak cek mazhabana pi mah cek mazhabana pi teu kudu baca Fatihah acan makmum lamun imam kadenge Fatihah teu kudu urang salat magrib kan kadenge Fatihahna Allahu akbar imam Bismillahirrahmanirrahim bismillah napi mah sakadar penyempurna Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin makmum teu kudu baca Fatihah geus asal gadegekeun bae tah ieu wa idza quri'al Qur'an di mana dibaca Fatihah Quran teh Fatihah dina salat pas tapi ulah dengekeun wa situ ulah aya umang ngomong perhatikan baik-baik salat jadi mazhaban apa teu kudu baca Fatihah nya geus bae imam ruku bila Allah mantak ulah kaget lamun di Mekah ulah nurutan nyana kayak urang nurutan nyana deui nya mah Allahu akbar nya mah nyileuk ka kitu neuleukeun da keur gadekeun imam nya teu baca nya mah teu salah nya mah mazhab nyana ai urang malah salata liman lam yaqra bil Quran cak Kangjeng Nabi teu sah salatna lamun teu baca Quran baca Quran teh anu baca Fatihah berarti urang mah nyekalan eta mazhab Syafi'i mah bacalah Fatihah geus lamun kaburu mun teu kaburu teu kudu urang datang ka masjid imam keur majana maca surat pas maca suratna nas A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas urang datang ka dinya Allahu akbar alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas kan langsung rukuk Allahu akbar urang teh kudu maca Fatihah Allahu akbar geus mantep lu mantep kadatang ka dinya terakhir wae teh kudu tapi aya nu maca Quran haram ketika aya jelema keur salat Allahu akbar jahar atawa sir jahar magrib isya subuh sir zuhur asar Allahu akbar zuhur bismillahirrahmanirrahim aya di sisi maca Quran a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin itu keur salat haram maca Quran lain maca Quran haram gandeng naon taswis eta siga hade urang aya nu salat maca Quran gandeng macana dilagamkeun deui bismillahirrahmanirrahim haram termasuk ngaganggu nu sare dina waktu sare bulan Ramadan kan waktu teh eta teh urang teh sangat diperhatikeun maghrib tas maghrib langsung isya tas isya langsung taraweh tas taraweh perlu istirahat sebab engkena jam 2:30 atau jam 3 udang berarti perlu sare ngaji Qur'annya na awong-awongan saat batur istirahat haram lain mengajar haram lantaran ngaganggu batu cak tatangga aduh tak budak bener kita darus adupan aing waduh ieu engke kudu hudang deui coba cak awewe mah bu aing mah nya salaki sok yang diladenan heula nya engke mas leuwih berat awewe mah leuwih berat Masya Allah ke jam 2 kudu hudang masak aja tak gandeng bae di masjid baca Quran haram eta kos itu teh Masya Allah ya waktu-waktu teu meunang Naila wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah keur carita khutbah di mana-mana dibacakeun khutbah awas dengekeun sehingga orang keur baca khutbah lamun teu ngadengekeun urang disiksa ku Gusti Allah. Teu bener kudu dengekeun pas tamiu lah. Pan situ.
kudu perhatikan bener-bener ulah-ulah ngobrol keur khutbah ieu ulah-ulah ngobrol cak-cakan isyarah make ieu beta make jemari make curug arang dengekeun mata khutbah di dieu mah lain khutbah lugawi khutbah na ieu mah khutbah syar'i geus lain ceramah ku ari khutbah dina Jumat ya di manaan ceramah itu salah eta mah khutbah syar'i kelengkapan salat Jumat 2 rakaat nu 2 rakaat zuhur teh dibagi 2 rakaat ku salat 2 rakaat teh khutbah badak khutbahna 2 lamun aya jelema maca khutbahna hiji teu sah Jumatna pohon misalna alhamdulillahilladzi tajalla wa ala ahmaduhu yamin ayati wal ashkuruhu syukran wa fi'al bala atubu ilaihi min kulli masyatin qala wa fi'ala asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah terus a'udzubillahi minasyaitonir beres ngan sahiji doa ngaju Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Jumat teh sah kudu 2 khutbahna sebab gak ganti salat zuhur 4 rakaat nu 2 jadi salat nu 2 jadi khutbah bisa anu hiji teh sah atau ngalantur jadi nak jadi khutbah lugawi ceramah bisa atau bisa tahu aja lain khutbah ceramah tahu khutbah syar'i perlengkapan salat Jumat iya dalilna wa idza quri'al Qur'an di mana dibacakan Al-Qur'an khutbah maknana pastami'ulah khutbah Jumat dengekeun wa ansitu nengleng teh cicing sebab ieu mah salat maknana khutbah eta maknana salat das lamun dibacakan saudara-saudara sekalian hari ini adalah hari kemerdekaan 17 Agustus dengan demikian marilah kita khutbah Agustus dibawa ka masjid tolol bener deh sakitu ana mah geus teu masalah lah maka kita tingkatkan KB keluarga berencana ya lain khutbah wa idza quri'al Qur'an khutbah di mana dibacakan Quran ya pasti ulah wa ansitu atawa Quran secara mutlak di mana dibacakan Al-Qur'an dengekeun ulah loba omong lamun aya urang sunah kan neuk ngaji maca Quran heula sunah dina kitab Tambihul Muqtarin geus satu Tambihul Qapilin nu mantak urang manggil qori ieu teh deuk ceramah manggil qori hukumna sunah memeh pengajian maca Quran heula bacakeun Quran urang dengekeun nu patali jeung pengajian tali jeung pengajian ieu teh deuk pengajianana muludan oh berarti wa ma arsalnaka geus ledeg da wa ma arsalnaka wah ieu Rajab subhanalladzi asra oh ieu teh deuk pertikahan wa min ayatihi wos eta sunah pos kitu surang dengekeun ulah ngarobrol dengekeun ieu teh kan mukjizat Masya Allah lamun mujizat geus dibacakeun haji urang ngalantur berarti urang kahijab antara urang jeung mujizat ketika mujizat asup set ka diri urang ngadengekeun asupna ka mata nundutan berarti yang mujizat itu wa idza quri'al Qur'an di mana dibacakeun Al-Qur'an aya jelema maca Qur'an pastami'ulah maka dengekeun ku anjeun bacaan Al-Qur'an wa ansitu mane kudu serius nengleng cicing ulah loba omong anu engke balukarna la'allakum turhamun bakal menang rahmat ya Allah mukjizat atuh kuari mah maca Quran teh kos kitu kori kurang bagus ma arsalnaka illa rahmat turun banyak mustame kos kitu
Ieu Quran. Sakumaha naon? Aya qori kurang bagus. Turun. Namun bagus loh. Loh. Hirfa. Wah. Ulah, orang biasa tenang tadi. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Cicing ngengekeun. Malah perhatikeun naon kunyana dibaca teu makna naon arahna ka mana. Wah, Quran teh geus jadi hiburan ongkos nyanyi ieu mah Quran teh. Masyaallah, jadi geus adab. Lamun maca Quran, malah ya. Lamun aya jelema keur maca Quran. Qori, aya kiai datang. Urang haram tah nangtung ka kiai haram. Sebab naon ieu Quran keur dibacakeun mukjizat, Pak. Ulah geus kiai-kiai antepkeun bae geus. Urang mun aya qori keur maca Quran, kemudian kiai datang, cuek we geus. Geus cuek we. Geus. Cukuran. Duk. Ulah rantung ye. Atuh berarti kan muliaan mana Quran jeung kiai. Teu jauh belum ke mana-mana. Ulah geus antepkeun. Mantap kiai nu bagus lamun keur aya maca Quran ulah ka kadinya cicing mere kiai. Ulah menghargai Al-Qur'anul Karim. Ulah nyeun heboh. Set. Kiai atawa kiaina embung dihormat masalah. Cicing sia. Ini mah kiai lain gitu, budak atuh pan aing kiai. Masyaallah, ieu budak aing teh disambut. Ya Karim, atuh ieu cium dah goblok. Kiai tolol. Rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Wazkur eling anjeun Muhammad Rabbaka ingat anjeun ka pangeran anjeun fi nafsika tapi di jero hati anjeun bae sirat tadarruan wa khifah kana arah tadarru DPDP wa khifah jeung sieun ka Allah. Ieu dalil toriko zikir. Ieu zikir toriko ieu. Ieu dalilna. Wazkur khusus sabab dah khusus ka Kangjeng Nabi tapi umum jang urang kabeha. Inget anjeun ka pangeran anjeun. Zikir nafsika di jero hate. Ieu kopi ngaran. Sirron motifna tadarruan DPDP ngarasa hina. Nanaonan dibandingkeun jeung keagungan Allah. Wa khifatan jeung kana sieun ka Allah. Wa dunal jahri fauqa sir saluhureun sir jahar handapun jahar. Middle qaul tina ucapan ekos dan baira sedengan tarik ting ulah laun ting ulah mata ulah tarik ting ulah laun ting ulah mantak zikir aya macem-macem zikir teh macem-macem berbagai dalilna ieu keur carita zikir kopi. Zikir opi mah jero kamu. Aya deui zikir jahar. Zikir jahar tergantung kumaha nu mawakna. Dibawa ti Baghdad ka Indonesia nu mawakna. Di antarana salah satu dari para wali songo. Sunan Kalijaga. Nu aya di urang Yusuf. Nu aya deui di urang kitu Ahmad Khatib Sambas. Kalimantan, Banten Syekh Abdul Karim, Cirebon Syekh Hasbullah, terus gitu ke Madura. Nah iya aya jalur-jalur mata
Toriko naon ya Qadiriyah nu mawana pasti ngan sakadar 3 ka Indonesia. Qadiriyah wan Naksabandia mah jalurna ngan 3. Ngan 3 kajen ku kumaha. Jalur Banten, jalur Cirebon, jalur Madura. Sakit tuh. Engke tidinya dikembangkeun Banten ka mana. Cirebon ka mana. Madura ka mana kanyahoan. Geus lamun aya anu nyekal Toriko Qadiriyah wan Naksabandia, di mana? Ya anu jalur mana? Kapanggih bakal tek oh kadinya. Banten ka mana maneh? Ya anu, bisa, ya anu. Oh, kanyahoan deg. Geus lamun cara pencakajawan carana kos kitu kajen ku kumaha. Nah, lamun ieu Khalidiyah nu mawana pasti ka Indonesia, pasti eta. Geus kajawan kurang jalur Khalidiyahna di mana ya? Sumatera eta berarti kieu. Lamun ieu Satoriyah kajawan nu mawana eta. Geus ngembang lah kurang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Mun di urang teh mah bakal kajawan jalur mana? Teu nu teu kajawan. Mantak aya bae mutamar Toriko supaya mutabaroh. Jalur-jalur kajawan. Ketika aya jelema, ieu rekat teh naon Toriko wan Naksabandia. Kok kieu lain deui mah ieu. Lain deui pembawaan tarikohna gimana ya selidik kurang pasti putus guru wajen kuku mage putus guru kajen kuku mage lain kitu urang dek Naksabandi bae Bahauddin Naksabandi Uzbekistan nyanalah tokoh anu paling luar biasa anu bisa komunikasi jeung Allah di larap lain lalawora jelema tuh ilham teh langsung ka Bahauddin Naksabandi mah masyaallah eta jelema kuluhur-luhurna. Gitulah para kutubul aulia datang ke Indonesia dibawa salah satu wali songo Naksabandina. Geus aya Qadiriyah wan Naksabandia, aya Qadiriyah hungkul, aya Naksabandia hungkul. Engke kanyawan nu Naksabandia hungkul jalur mana? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Naksabandi hungkul kanyawan. Salah, bakal kanyawan. Qadiriyah hungkul bakal kanyawan. Qadiriyah wan Naksabandia bakal kanyawan. Jalur mana? Amun Qadiriyah wan Naksabandia mah. Bawa Banten Syekh Abdul Karim. Nah, tidinya ngembang. Apakah Syekh Asnawi, apakah Syekh anu kanyawan kurang. Ke pembawaanna mun berbeda salah berarti. Mata geus teu kudu jaritakeun mursyid. Mursyid selalu aya. Geus tina eueuh lagi ulah pusing-pusing atuh mah urusan kos kitu bae urusan batin. Kunaon haju ku ari pemilihan calon mursyid. Ya Allah tuh mending diganti sakalian si aku haji mursyid. Teh kudu dibingungkeun. Nu geus kitu mah tama urusan batin. Engke ge aya sorangan tama mursyid mah. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ieu mah carana engke. Urang teh aya Toriko Qadiriyah wan Naksabandia ka Indonesia dibawa ku Ki Abdul Karim ka Banten ti Ki Ahmad Khatib Sambas. Ahmad Khatib Sambas teh boga guru ngaranna Syekh Samsudin. Syekh Samsudin teh boga guru ngaranna Syekh Murdan lain sebagainya. Dipadukeun ku Ki Ahmad Khatib Sambas Qadiriyah jeung Naksabandia. Kan Qadiriyah mah jar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ai Naksabandina kopi. Peureun dihijikeun ku Syekh Ahmad Khatib. Ternyata hasilnya luar biasa. Lamun kataekan pohara dibawa ke Indonesia, dikembangkan di Indonesia. Nah, kuari mah keur carita. Ieu urang kuari kunaon si teu ngageser hate urang. Kumaha maksudna teu ngageser? Quran aya di otak urang. Hadis aya di otak urang. Diaji Minhajul Abidin aya di dada. Ihya Ulumuddin aya, Hikam aya, tapi teu daek ngageser kunaon si lain cinta Allah, cinta dunia. Ieu nu bahaya ge. Kurang kumaha penjabaranna di universitas bahkan diterjemahkeun. Eta Hikam diterjemahkeun, eta Ihya diterjemahkeun, nu nerjemahkeun ge cinta dunia. Eta kiai luar biasa. Lamun nyaritakeun ilmu pohara jasa, bahsul masail pangmenang nanyana. Tapi cinta dunia. Kunaon teu digeser sih di jero hate teh. Henteu dijazab. Henteu ditarik. Renungkeun ye aing ngaji ti leutik geus puguh amil jurumiyah sorop ngelal datang ka ngelel ih alpiyah diaji lain sakali gaji johar maknun diaji bahkan ukudul juman ge diaji samsiah ge datang ka muhtalitot luar kepala datang ka kitab lagi leungit kuari
diaji kabeh kuan. Tapi tidak ngageser. Endahan ngageser ke dunia, diantara ngageser ke dunia lah ya aing hirup kieu bae malah maningan aing manyieun yayasan bae ngageser ke dunia berarti. Kiai dibere ilmu, tafsir aya, Fathul Muin aya, hadis aya, kuari digeserkeun kuduna cinta Allah anu pohara, kuari kunaon cinta dunia malah ngageser nyieun mi TMI nyieun sanawiyah, nyieun aliyah lain salah, nyieun sanawiyah aliyah mah teu kudu ngaji geledegan di pondok pesantren. Teu kudu tah kitu mah sabira jalur proposal atuh. Tak ieu mah kiai mah keur carita, lain ulah nyieun sanawiyah, lain ulah nyieun aliyah, lain ulah nyieun universitas, teu kudu mondok nu kos kitu mah. Teu kudu tah mah urusanna dunia, nyieun ku sia. Asal boga duit we ge urang, mondok henteu naon henteu, nyieun urang sanawiyah aliyah, aing kiaina beres. Kiai aja supaya dia pernah mondok teu aing mah. Pada tuh jatah jadi kiai urusan aing teh urusan. Tanggung jawab aing geus di Allah. Boh budak pohar. Atuh kuari mah jangan teu sakola kedokteran dia bisa nyeun rumah sakit tak. Ya rumah sakit. Aing pokona mah kepalana lain dokter lain naon, dokter booking atuh sakola ge sarua. Yeun pondok pesantren mudirun. Asupen dia jurusan jahanamiyah teh. Dunia. Ieu teh ulah lain ulah. Ieu mah kiai, keur carita kiai mah. Tafsir aya di otakna. Hadis aya di otakna. Usul fikih aya di otakna. Komo fikihna. Tasawuf aya di otakna. Pasaran ihya, pasaran sagala bin hajul abid hikam geus seuing. Kunaon sih teu gageser teh? Nah, pertanyakeun ka diri sorana. Kok teu gageser selama cinta dunia moal indah hirup. Moal nikmat ibadah ka Gusti Allah. Moal daek salamet moal. Nah, coba yang geser ke carana bertoriko. Dipaksa orang teh, paksa awak teh. Jam sekian, udah jam sekian, zikir jam sekian, tergantung umat toriko. Pemaksaan diri supaya ingat baik Allah. Awalnya bahkan dipaksa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Dipaksa terus mungkin karena kurang cerdas 1 tahun 2 tahun macam karasakan menyana. Zikir bae lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hah, tadi geus beres sahareudang. Jangan aja mikiran norekat aing kos kiamat ieu. Tapi terus bae lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, illallah. Kayak kumaha majikan gua enggak puyang aing. Pemaksaan ya pemaksaan. Tapi terus. Illallah. Kan aya boga guru mah di bawah naungan guru. Guru na ieu budak kiamat sih. Ieu bado asal zikir bae muka baju sakubade gelut. Nanaonan sih. Aya bimbingan ganti guru mursyid. Melalui doa na guru aya mah budak teu kudu dinasehatan doakeun bae. Engke ge aya nyulusup doa guru. Itulah thariqah mah. Teu kudu dipanggil ge. Doakeun ku guru. Gusti tuduhkeun. Ihdi tah mantak Allahumma hdina siratal mustaqim teh eta teh doa ahli thariqah. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina eta teh doa thariqah. Nah, ditujukan Allahumma hdi ya Allah golba fulan. Huwa muridi wa huwa dan lain-lain sebagainya. Mulai nyana. Oh ya. Mulailah ada lain deui kuari. Zikir geus kalem. Kalem. Bahkan lamun ti jam 1 teh datang ka subuh diuk bae. Sia balik ngacai. Pemaksaan, thariqah teh pemaksaan. Ngan kudu aya kesiapan di dirina mun can siap ulah. Siap ditinggalkeun dunia. Ieu mah norekat teh aku guruna geus ya lamun nyekel torekat ieu insyaallah sugih ge. Ya, eta guru gantung guru kos kitu mah. Torekat sih kadunya goblok tak guruna. Torekat mah sia norekat berarti ka Allah siap sia ninggalkeun dunia. Mun ngawarung sia abruk daek sia. Jika ulah torekat sia kos kitu. Mereka siap. Itu kita mereka dari Allah secara mutlak beres.
tinggal ke dunia, segala warung, segala sawah, segala perusahaan, tetek ya saya tinggal ke dekat Allah. Pada Allah mah lain kudu lempang, emang Allah aya di gunung. Emang Allah aya di Bandung lain. Teu perlu lempang dekat Allah mah, tidak diperlukan jejak-jejak untuk sampai kepadamu ya Allah, sebab Engkau bersamaku, Engkau bersama kami. Innallaha ma'ana, ente perlu berangkat di dieu Allah aya, di masjid Allah aya. Dek di mana bae Allah, lain kudu ka gunung, lain kudu ka leuweung, lain kudu ka teu kudu Allah. Hanya perasaan nu can datang ka urang. Maka dipaksa urang miceunnan reged sakumaha rumi nyaritakeun aya hiji waliullah bijak lempang. Begitu lempang aya jelema keur hees di handapeun tangkal kayu. Ku geunah-geunahna eta hees di tangkal kayu, di handapeun tangkal kayu, leungeunna ge ka luhur kieu tiis berarti kan. Lain Golkar sia de. Sia masal tangkal kayu be Golkar goblok tah. Kiai Golkar ya gara-gara nama ya. Aing mau greget bae ka Kiai Golkar tah. Nyasarkeun. Iya. Calangap KS-na calangap. Calangap. Kadeuleuan ku kiai tersebut aya oray asup kana sumutna. Ya Allah. Caki diudangkeun ku nya diudangkeun ge galak. Udang sia, udang. Hah. Aun kiai galak amat. Sia nonggong. Diketebeun tongongna. Nanaonan kiai. Nanaon sia lain nanaonan sia bahaya sia lamun ku aing teh diteugelan bahaya sia. Nanaonan kula udang heet datang dipupuhan teh lumpat cenah. Lumpat di udang. Udang sia ka dieu, sia ka dieu. Sia nek laon ieu kiai kadi geus sia cilaka sia wae dipopohan ieu napa beubeuteng naona cek ieu lupat deui malah mau apa mongol kiai sia kadi sia koe dipopohan sia koe kiai naona dia datanglah ka kitu leuweung ka kebon kiai gegeuraan mah nyokot daun bangsa hihitutan daun papayitan atau di kieu dahar ku sia ih cak jalan nanaonan di kiai nanaonan dahar cak dahar ayo didaekeun dipaksa dikieukeun ku kiai baksakeun dahar gayem cak nya nanaonan si kiai kula keur ngeunah hees ieu datang di gebugan bae di udag-udag aduh kada kiai tolol cak nya ieu goblok ieu kiai aya. Aya kajian aing mah digoblok-goblok ge cek cenah teh. Nu penting dahar tah sia aya, dahar. Gayam. Leleg, teureui. Aduh. Gas, tenang. Malah dikieu-kieu deui ku kiai bluk. Geus satu cek cenah jeri awak ieu. Geus jeri. Terus make kayu gadong-dong bluk. Nah naonan sia kiai. Ayo geura ter. Inum. Kebel mules beuteungna aduh. Mules beuteung nya kiai. Kaja, dayu boleh keur mules terus. Utah cenah grup. Begitu utah keluar orang. Kadele Gus ya. Masyaallah cenah kiai. Masyaallah jadi aya orayan di beuteung sia ku aing kadeuleu. Nu mantak aing ngagebugan sia ge lainna naon supaya oray keluar. Aju ku aing dibere dangdaunan nu pahit-pahit teh eta supaya oray mabok. Diinum ben ku aing tak kuari moal masyaallah nangkep jangan ka kiai. Duh kiai hampura kula mulo kiai kula cilaka meureunana. Nuhun kiai. Gambaran thariqah seperti eta. Gambaran thariqah teh seperti eta. Di diri urang teh loba orayan. Komo diajepen di manggeus anak incuan sama oray. Lain hiji oray bae. Ore koros aya di dinya, ore pucuk aya di dinya, ore tandeu, ore belang, ambalaya. Geus hese tah mah diobatan naon ge hese. Gambaran penyakit hubud dunia, hubur riasa, hubul jah eta adalah oray-oray anu kudu dikaluarkeun teu sambarangan ngaluarkeun anak. Sakumaha tadi dek kaluarkeun oray hiji bae ge make kudu dibueuh ditenggelan sagala dibere tekara kaluar
ieu sarua murid thariqah teh ku guruna kudu siap. Teu paham nyana teh ditita anu, teu paham nyana teh dihinakeun, teu paham nyana tita kitu kudu paham ke ujungna bakal karasa ka hati ojah heueuh. Hayang paham we sareat teh mangaran. Ke lamun geus da kieu kitu di guru thariqah mah kos kitu. Kudu nyanggakeun sadaya-daya ka guru teh, ditampilingan ku guru, dilihat ku guru, titanu ku guru. Sakumaha tadi lantaran di jerona aya orayan, deuk dikaluarkeun orayna ieu oray teh ulah ngendak di jero. Ketika geus kalaluar riyana hubul jahubud dunya masyaallah horenganan nikmat ibadah teh teringat dah ka guru. Guru nuhun. Abdi bisa nikmat ibadah teh ku wasilah guru. Masya Allah guru abdi ngarasakeun kanikmatan ma'rifat. Abdi geus hese jaritakeun anak wasilah guru. Geus teu kudu di aku guru thariqah mah kitu. Teu kudu ngaku ka aing geus ka Allah. Aing mah sakadar nuduhkeun doang sia supaya ma'rifat. Geus teu kudu ka aing. Aing urang mah kan guru urang. Bu lamun sabab lamun lain mama bawa tu aing teh boh. Makana sujud sia ka aing. Urang makan kitu, thariqah mah lain. Teh kudu ingat kalau mah sia mah aing mah ngan sakadar naon gitu ngaranna aing nuntun sia supaya sia jauh ka Allah. Sanggeus dibubat babet, dibuntang, dibanting. Teu kaharti sakumaha tadi aya oray di jero kudu dikaluarkeun kumaha bae carana. Kiai galuarkeun oray dengan berbagai cara, susah payah. Cak kiai geus kaluar orayna mah nyare nganuhunkeun bener bae. Itulah di urang aya ria kumaha carana, aya ujub kumaha carana, aya hubud dunya kumaha, aya hubur riasah kumaha. Lamun eueuh guru endeu kumaha panyakit-panyakit nu aya di diri urang ngaluarkeun hese. Sebab kumaha? Sebab urang mah ya ikhlas bisa ngomongna doang, praktekna mah hese. Waalaikumsalam. Enak. Ya alhamdulillah. Ya, mamang usaha kuari geus kapanggih usahana. Kuari geus dibabagikeun ka fakir miskin ka manehnya. Nah, ieu mah bagian kiai ikhlas tah yang nanaon teh. Ikhlas mah teu kudu ngomong ikhlas. Orang di jerona mah abeh aing kanyahoan bahwa aing barahan. Penyakit deui bae kan. Ngabeh aing engke ku batur di aku, fakir miskin ngaraku, segala yatim ngaraku, boh aing nu dermawan. Penyakit deui bae kan. Tadek ngalengitkeun hal-hal nu kos kitu kudu aya pembimbing. Iyalah mursyid ngaran. Dipaksa asup thariqah, tak wirid. Naik, tak, naik. Kuari mah thariqah teh lalagaan, kuari mah teu meunang disentak ku guru Haji Marah bae. Atuh thariqah si kos kitu dilepas ku guru lagi. Sawana atuh sia. Teu meunang dipentak ku guru Haji bae ka guru Suudzon, teh mah guruna hubud dunya ka aing mentaan bae. Teu meunang ku guruna teh diapilainkeun, lain mikir. Geus hese, kuari mah neangan sosok jelema nu norekat teh hese. Hese lain hese embung guruna ge lantaran ieu bakalna lain sinergis endahan jadi musuh geus bade ditinggalkeun. Sebab bakal jadi musuh bahaya. Thariqah bakal teu kaharti kunyana. Lain zikir mah gampang. Beda zikir, sabaraha ieu? 160. Tah saeutik amat tuh, nafsu Pak. 165. Saeutik amat sakena. Ulama 500 ge siap sakena teh. Geus hawa nafsu. Penting sabaraha? Lah ulah loba-loba penting mah tuh 200 lamun kuat 500. Lah kecil sakena. Oh 1000 2000 kalau mah siap sakena. Nafsu mah bisa bae. Geus sabodo sia tuh. Di luar aturan. Ada aturan. Oh norek. Engke da ka dituna. Beh. Jelema teh norekat mah kitu teh jarita aing. Aing cara aing norekat beh aing bisa hiber segala. Jadi geus leuleui yang ngomongna ge. Leuleui tah eta akibat teu make aturan torekat teh. Jeung jelema engke teu wauh. Tuh kudu beda sebab urang mah kan norekat. Nyana mah kan teu kudu beda urang mah jelema ikhlas. Ikhlas tidak ngomong-ngomong. Tolol. Tah kan gitu. Jelema kudu ngahormat ka aing sebab aing mah norekat. Asal henteu dihormat, aing ahli thariqah. Thariqah. Atuh sia ngahormat ka aing, pan aing mah ahli thariqah. Teu terbimbing mah kos kitu. Mentek jelema endek hayang norekat. Sekali, dua kali, can meujeuna. Sebab naon?
gaya jeung lagana encan manjing bahaya ieu mah di daerah tarekat mantap khusus cenah mah merekna kanu geus siap. Assalamualaikum misalnya kiai yang belajar ibadah we cenah ku ari mah kuliah ya penting mah yang boga pagawean maksudna sholawat mah geus dikeun ieu ceuk aja yang naon tuh eta bae cenah sok ngadenge tarekat bener kumaha lamun pamajikan mamang ngaju ninggalkeun mamang ih kaula tuh kiai kok tarekat sih ka pamajikan eta kan dicoba kurang guru tarekat kan coba pamajikan kan dunia kumaha mun pamajikan ninggal warung kumaha mun warung ngajejes ye eta mah sakadar cobaan kanyana siap teh ieu cenah kula hayang norekat bagawean naon kula magaan ngaji alhamdulillah tuh bagus santri aya 100 siap ya norekat siap sia lamun norekat santri areueuh bakalna teu kaburuna naon mau santri areueuh bae siap kayak ku jelema sia geus teu diambeun teh jieu tumbung berarti teu siap berarti berat ka jelema berarti berat ka kana kamulyaan berat ka dunia tarekat larek norekat kiai kumaha teh lamun warung si ambruk kajeun kiai emang kuari ge ambruk ieu kuana mah geus disakamariankeun bae teh kumaha sia lamun ke sia haju imah leungit kuwi can boga imah kumaha sia haju lamun ka Bogor lamun pamajikan sia haju indit kula teu laku-laku kiai can kawin datang ka kuari teu laku kuari perusahaan sia naon teu usaha baru sebatang kara sia bener nek norekat bener sia lain nek norekat dia mah pelampiasan mah kos kitu terjadi norekat mah ilmuna secara syariat geus aya jang ketika ieu sah teu kudu nanyakeun ieu teh batal teu kudu nanyakeun malah mun aya batur nanyakeun bag-bagan syariat kunyana bisa kajawab besinyana engke diangkat jadi wali batur naranya bisa ngajawab mah nya aya wali engke bodoh hiji syariatna nomor kedua geus kudu siap ditinggalkeun ku jelema sebab teu dimaksud jelema mah andai kata jelema ngusirnyana atuh siap bae sanajan anak pamajikan ngusir ge eueuh masalah sebab deka Allah andai kata kasalahan persepsi pamajikan jeung anak teh lain deui cara Kangjeng Nabi Lut pamajikanna beda persepsi kajeun kukum aing mah deka Allah usir aing ku sadunya aing deka Allah aing mah supaya boga perasaan aing hiji kadua Allah sakitu hirup andai kata ieu kabeh mencomo kajeun asal ulah ku Allah andai kata ya dunia leungit kabeh kabeulem ulah wah ka dunyana aingna ge kabeulem ridho mun ku Allah beres wah sia mah beneran kata beneran beres nantak moal sieun tipe-ting ge tipe-ting zikir jam 1 jam 2 deg aya nu paeh deg pocong aing teu sieun ka sia pocong paling muringkak bulu doang teu sieun aing mah hayang ge ka Allah sia kudu ngaganggu ka aing ayo sia ganggu aing mah moal sih ka Allah aing wani ninggalkeun pamajikan aing ninggalkeun anak pamajikan aing kurang kumaha tapi aing pindah heula aing ka masjid eta teh aing teh ka Allah aju sia ngaganggu ka aing ya awas ya ku aing sieun kunti anake mohon maaf jarang sieun atuh lamun urang kadele sia kunti anak ini mah bohong-bohongan ya mau ke Allahnya bohong nih ya katanya ya gua ganggu lagi nih ntar ada bapak gua yang lebih hebat lagi ya ini mah gua mah belum seberapa ya datang bah sini ini ada orang harus diganggu bah nih sama saya mah kurang takut ya bah coba sama abah tapi lamun geus kalah anak incu sia 7 turunan datangkeun ka sia jurig sia goblok cak jurig cak kontesian sih sesama jurig tidak takut belum tahu kali lu gua kan raja jurig terima kasih ya hiji Allah karak wanian nyana ka gunung sorangan di luhur gunung eueuh kasihan sebab deka Allah wanian nyana ka leuweung di leuweung sorangan teh sieun sebab deka Allah lamun geus hiji doang Allah
karak orai datang ngaharep salam assalamualaikum ya wali Allah leos kedatang monyet assalamualaikum ya wali Allah datang gajah tulalena kayak gitu assalamualaikum ya wali Allah datang mau assalamualaikum ya geus kabeh ngaku kabeh tatangkalan teh harirup maraca salam assalamualaikum ya wali Allah assalamualaikum ya wali Allah tah geus dibere dedengian ku Gusti Allah lain dedengian ieu dibere dedelean nu lain dedelean ieu mala ainun ra'at wala udunun samiat masyaallah di dunia keneh geus dibere model kos gitu enggeus dibere ku Gusti Allah kumaha hayang kun fayakun Allah dibikeun kanyan hayang naon sebab anjeun geus bebeakan ibadah kai kos kitulah carita waliullah sakadar wali aya wali di urang nu geus jelas kembangkeun ilmu-ilmu kewalian adalah para wali so di samping eta loba keneh terus datang ka kuari ilmu kewalian teh masih keneh aya. Nah iyalah eling anjeun Muhammad sok geura inget-inget pangeran anjeun tapi di jero hati anjeun bae motifna tadarrua wagi papaksa urang makan sapopoe teh inget teh lain ka Allah inget teh ka dunia malulu inget ka perusahaan urang mah inget ka sawah inget ka kabogoh urang nu aya di Karawang teh eta bae inget ieu mah geserkeun inget ka Allah Allah dengan cara anu spesifik ti guru sebab awak kurang mah ieu awak lohir ngan ana pae dikubur ternyata horenganan aya batin di jero batin teh aya lelembutan aya lelembutan teh dibagi-bagi ku ahli thariqah Naqsabandi mangan aya 5 Naqsabandi wa Qadiriyah mah aya 7 tergantung kumaha nu ngabagina berbagai latifah jeung sia-sina diurus kunya dari pemaksaan pengurusan dengan keinginan anu kuat ninggalkeun trek dengan makom anu geus disadiakeun dina aturan-aturanana mulai makom ieu naik blak aya di dinya oh jadi di tuh iyalah geus satu zikir lagi khifa wa fauqa siriduna jari di dinya ge dititana teh wazkur rabbaka fi nafsika di jero hate bae nu mantak khairu zikri ma khafi ang bagus teh zikir anu samar di jero hate nu nyaho malaikat ge teh nyaho hanya Allah nu nyahona ngan nyahona seungit malaikat teh ari zikir mah teh nyaho sebab malaikat mah nu zahir langkah-langkah orang tapi sengit malaikat diamban sengit amat sengit barang amban ka dieu bau sengit ambeul ka balik ieu zikir nah mimiti zikir jahar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bari mi zikir kopi Allah sesuai jeung detak jantung urang disesuaikan jeung perintah guru Allah kamana arah Allah tidinya mulai zikir nafas faqad diri sya'na bidkhalin nafas sok takdirkeun domir sya'an dengan masuk nafas asup wabil khurujin bil aqdas ketika keluar takdirkeun make asma Allah nu maha suci Allah geus kaluhur kajrohu keluar Allah mantap mimitina lama buda bihakin kedua lamak sudah bihakin tilu lamat luba bihakin opat dan lain-lain sebagainya teu meunang urang kuaring ngatur sorangan aya waktu-waktu mulai tidinya geus lain deui perasaan dirina geus lain deui salat geus lain deui sangkilang babarengan jeung jelema tapi lain deui zahir mah zahir batin mah batin bae geus aya di alam nu eta iyalah
dalil zikir khafi nurutkeun cek di dieu teu meunang gandeng-gandeng zikir teh paling sedengan kosdan sedengan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah teu meunang gandeng. Nah aya gandeng engke di zikir jahar dalil lain deui maka diatur ku ahli thariqah ti mimiti zikir jahar datang ka zikir khafi dakar ke qadiriyah wa naksabar dan berbagai-bagai zikir sarua dek usul ilallah hayang menyerupai malaikat mantak cak di dieuna bil wuduwi wal asal wala takum minal ghafilin ulah rek paraho maneh ka Allah tina zikir ka Allah sapak sakit sebab aya hamba-hamba Allah nu teureun ngabersihkeun ka zat Allah ialah malaikat urang gedek nyarupaan kana malaikat melalui thariqah melalui zikir supaya sejajar jeung malaikat. Emang malaikat kumaha? Ieu malaikat mah innal ladzina 'inda rabbik wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina wa sahbi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.